Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami sim abdi Agli Ramdan Octavian. Di dia abdi badai ngadongeng ku bahasa Sunda anu jejerna kajadian teu disangka-sangka. Atos jadi hiji kebiasaan upami tos salat maghrib teh Rudi ngapalkeun. Ti mimiti ngawitan ngerjakeun tugas dugi ka macaan deui naon bae anu tadi atos diajarkeun di sakola. Harita ngadadak pun biang serang keluarga Narudi kedah mios ke bumi amangna. Kumargi di bumi amangna bade aya syukuran bumina. Kukituna sadaya keluarga Rudi mios ke bumi amangna iwalti Rudi. Soalna saupami Rudi ngiring tangtos PR anu sakitu seueurna moal karengsekeun sadayana ku Rudi. Hek bae enjing-enjing kedah tos aya di sakola sareng entos kedah ngempel dina meja guru mata pelajaranana. Wengi eta Rudi cicing di kamar. Bari ngerjakeun tugas sabari oge macaan deui buku kanggo enjing. Kumargi jempling alhamdulillah pengajaran teh asa babari nyerep kana otakna. Tapi padahal enjing tos jelas-jelas Rudi yakin enjing mah moal aya ulangan. Tapi persiapan Rudi kanggo enjing, Rudi macaan di buku ti mimiti awal buku ti bab awal nepi ka bab akhir anu tos dipangajarkeun di pengajaran sakola. Tabu genep 00 waktu Indonesia Barat pas Rudi mios ka sakola. Saparantos tanda lebat bel ke kelas di sada murid kelas hiji 2 3 lebat ke kelasna sewang-sewangan. Jam pelajaran kahiji teh nyaeta matematika. Bapak Eki guruna teh barudak simpe kumargi Bapak Eki tos lebat ke kelas. Wilujeng enjing Pak. Keluarkan kertas 2 lembar, ayeuna ulangan. Hah? Apa tadi wartosan Pak, dinten ayeuna ulangan? Kalintang deg-degana sadaya murid harita kumargi kedah aya ulangan matematika. Soalna mah teu seueur mung 5 soal. Tapi ku eusina ngan teu cekap ku 2 lembar. Tegang, stres, deg-degan harita sadayana perasaan campur jadi ngahiji. Ya Allah, untung abdi teu ngiring pas wengi sareng keluarga abdi ke bumi amang abdi. Untung abdi pas wengi ngapalkeun janten tadi soal-soal anu ulangan tos dipelajari ku abdi. Nuhun Gusti. Kata Bapak Eki guru matematika harita pas waktosna ulangan sadayana siswa kuat ka teu tiasa ngalieukeun acan. Tet waktosna bel di sada. Parantos beres jam pelajaran matematika. Sadayana pasrah iwalti Rudi. Sadayana kertas ulangan ngadadak dikempelkeun. Isukna sadayana barudak atanapi babaturana Rudi sadayana ngumpul di payeudeun papan pengumuman. Pas Rudi datang, Rudi kacida luasna. Nembege dugi ka sakola sadayana rerencangan Rudi. Babaturana Rudi sadayana ngasongkeun pandanganna ka Rudi. Wah, wilujeng nya Rudi punten matematika pangsaena carita ieu nyaeta terus diajar ulangan diajar pas aya ulangan hungkul ulah. Hatur nuhun sakitu bae anu tiasa dicaritakeun ku sim abdi. Punten beli aya kalepatan dina kata-kata, kalepatan dina gerakan anu teu enak ditinggalna. Upami aya kakirangan eta sadayana kakirangan ti diri abdi. Upami aya kalebihan eta semata-mata pamasihan ti Allah Subhanahu wa taala. Hatur nuhun sakitu bae anu tiasa disampaikeun ku abdi. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.